di pasihan acup pusaka kulan Babin Tulu Aji gelang Chandra Kirana manggis meteng naplok dina Yunanata nataarna aduh sadayana pusaka wungkul anggeanana aduh di mana ayeuna sumuhun anu neme eta teh anak kaula di mana aduh semplakeun tak katua paken sapegatkeun buk salamar kaluar getih satetes amakan sadami kaluar nyawa tina raga ayo lamun bener anjeun dek malaspati ka kaula anjeun teu apal mimitina kaula matara maehan jalma anu teu boga dosa mana kitu oge meureun bapa anjeun teh gede dosana lah eta mah rek gede dek teu urusan bapa kaula tapi salaku anak pikeun melahan kehormatan jadi bapa sobat-sobat pena stiker sayang tumampara iya Raden Bratasena mulih ti selama ngumpeng bade ka Astina sareng para pawongan atuh dina dugina ka ieu tempat diwartosan ku Semar yen Panu Dewanata Ramana bade patutunggalan ieu Raden Bratasena lumpat sakalumpat lampet ngagajleng ka payuneun ieu denawa gan Bapak saya ngaranna aing Bratasena budak di mana ieu saha Bratasena sia dipaehan ku aing cu wawanianan sia sobat-sobat oko pikelan pati jeung aing apa kon wani marang aku rawani dening apa kulanang kulanang maju binatang pada wong edan ayo maju saha ngareput hancengan batur alah Gusti sebab kabeh hatur nuhun cepot di mana wae maneh lah nguningakeun kulan kan naon aduh agak semak kabeh hatur Gusti Prabu diuk dawala nah aya ku bagja wilujeng agak wilujeng naon maneh teh karunya Gusti bisa ngaguik bapak aing turutan ku sia teu ararayang teuing nurutan nu kitu patut gan mun itu hayang ngadenge bapak aing ngahaleuang eta hese ieu teh ti mana ih tuang putra nya kumaha nasibna kabawa angin teh parantos medal tuang putra teh salamet kumaha kasanak angin rag-rag pisan dina sirah gajah tiasa ngomong gajah nagesin ngaran teh Gajah Sena sumuhun dulurna gajah bareuh cing tong ka mana wae atuh ngomong teh kitu kan nya meureun ka Gajah Mada mah dulur pateterean bisa jadi teh sama gajah aduh jadi anak kaula geus medal sumuhun keuna pisan kana gading gajah atuh amblas burusut teh burusut itu burahol gitu ngaburingkal tuang putra teh kaluar kulan aduh digali gajah abdi teh kokoceakan Gusti nah eta budak digali gajah teh kalah ngagedea ngageungan tuang putra teh eta gajah dugi ka dirawe didorok-dokun dengan sakilat jungkal jumpali gajah ku eta budak sumuhun
si horeng eta gajah teh nuju di ala-ala ku jalmi di leresan selama ngumpeng aipek teh aya ratuna. Ih, ratu selama ngumpeng kakasih Durga Bakto saurna teh bari tuang putra teh di pasihan acup. Di pasihan acup pusaka kulan babin tulu aji gelang candra kirana manggis meteng naplok dina yunanata nataarna. Aduh, sadayana pusaka wungkul angyanana. Aduh, di mana ayeuna sumuhun anu neme eta teh anak kaula di mana? Aduh, gara tingali gagahna luar biasa. Aduh, ya Beletuk leo. Nah, ayeuna. Nah, lalempang teh tumurang ngacing tartibnya hirup teh. Karasa siap golek. Kasep. Anak king anak ama kene ku ama sing harepan cicing bapa. Aku si bakal meladeni. Woi. Wah, alah syahangaran aing Bratasena dipaehan siap aing alah uyuh wait aduh ampun Bratasena ieu kuku nurang ngoas anu teas maklum 5 tahun dikeum di jero kapongpong teas bari jeung seukeut nya dipake nyekek ieu denawa dugi katobros gonok lakina kapiteskeun modar siapa binatang. Aduh, Kasep anak king anak ama si bapak panu nya teuing ya ama iya mong sujud bapak nuhun Kasep nya teu bisa nyembah. Oh, dibalik biasana bapak nu sok nimah ka anak ieu mah anak mod tuluykeun naon tuluyna dol atuh eta mah euy ngarukutuk nuhun bapak ayo Kasep pulang. Muni sagede kitu eta. Alah. Ai gading dewek di mana? Ditu di bungkusan. Euy syukur ulu. Lain kabina-bina teuing baju-bajuna euy hararade itu. Ulu ibu teung ulu. Aya naon di jero na euy. Tuh. Galomrang manya dengekeun ku sia tuh teuingnya cari tenggelogeun ke Bandung montong harerean we ka aing teh teu hararayang teuing aing mah gawala hatur nuhun pamirsa ieu Bima medal tina kapongpong parantos kaluar sing horeng murang kalih pijagoeun ieu teh geuning mudah-mudahan we geuning tinda tanda-tanda keagungan teh nya dipake sobar jeung tawakal mah jadi pitulung ku kituna atuh hapunten tina sagala rupiah kalepatan ageng semonten alit
Iyalah lampahan orang cekap ke Dwi Kadir kemang titik Sinmaran Sari tutup lawang sigotaka